aing mah karasal kieu sama ngajakan ulin itu kemana-mana tuh nya. Uwe jalan masa hiji nu ngalewat ngajak ulin ka aing. Ngobrol-ngobrol atuh padahal mah. Oke, kutang. Bah. Serangan aja. Iya bah kesal bau sama ngajakan ulin. Terus di mana bah pakai payung? Ini bukan sembarang payung. Hah? Ayo bisnis. Bisnis naon bah? Ini, bentar. Acing, kutang ya bah. Mah kutang yuk. Ini kan lumayan. Tuh, 1, 2, 3, 4. Sama kamu jualin. Kasaha aja. Sabaraha we. Hayang kopi sama rokok. Memang naik payu yuk. Pasti payu, Rik. Jual sabaraha we yang nawarnya. Payu-payu 50.000 ge opat ente naon lah. Oke lah bah. Tawarkeun deh. Oke bah. Cing tawarkeun nya. Heeh. Ditungguan di dia ku abahnya. Oke bah. Siap. Akhirnya bisa ngopi, bisa ngarokok. Cerdik. Ya aing payu kasa ieu kutang ka aing mah nya. Coba opat siki. Aing mah sugan we payu atuh lah. Kalar utang kutang. Kalar utang kutang. Kutang. Teh. Nadik, rek maser kutang mah. Badan. Leutik teh na barang kumaha opat siki teh tuh. Logor ieu mah malah di urang mah. Gede teuing. Leutik. Atuh ganjal-ganjal teh. Caprak ganjel emangna ban. Malah tawarkeun ka batur. Jadi moal ieu. Mama logor. Oke atuh teh gitu malah. Karutang kutang. Hah? Pada nawisin kutang pada pasar mah ya? Kapan urang ngejalu? Iya, atuh misi jeung kabogo atuh kan. Boga kabogo urang mah. Teu boga kabogo. Hanteu. Geus jembrong kieu teu boga kabogo. Aduh. Dasar ieu teh kumaha ya? Jeung indung atuh jeung saha? Asa kakak ngahina ka urang. Lain ngahina da ai beungeut kieu matur modelan kieu mah. Ripu atawa we ke mal beukieun. Asa kakak ngahina ka aing. Teu aweure. Yang dijabrot ku urang. Si goblok kita menjelma teh baperan pisannya. Cukup diajak keun saeutik kalau ngadat ka aing. Teh. Ayo kasar kutang mah ieu. Kutang teh, geus kena naon teh 50.000. Meskipun kutang tilas tapi berkualitas. Embung, saya mah maaf-maaf aja. Kalau mulian barang sukun pas gitu. Oh, sombong amat. Teuga atuh teh. Di mana, Rik? Teu payu, Pak. Udah kutang buruk kieu teh aya dijual. Teu payu. Pirah kau nu daekeun hiji acan? Kau nu daekeun hiji acan ka diledek nu aya aing. Geus we, bikeun 20.000 ge. Bae asal menang kopi jeung udud. Tadi kita Tawarkeun daekeun. deui, tawarkeun deui. Teuga tong cobaan deui lah. Heeh. Teh. Kutang teh. Kutang bekas tapi berkualitas teh. Keun wae 20.000 teh diita. Ini mah kayak kenal kutang teh. Ya kenal. Iya. Kutang aku leungit. Ini kayaknya kutang aku. Kamu dari mana? Timang Jack. Hah, Timang Jack? Timang Jack. Maksudnya? Tadi teh cicing di pos wing teh. Mang Jack ngalewat. Kita ngajual ieu cenah. Ini mah kutang saya. Tuh, leungit tuh kutang lagi tuh. Di mana dia Mang Jack? Di pos itu. Ayo anjak ke situ. Ayo di mana? Di pos teh. Teh. Eta mau atuh teh. Era. Ayo. Ayo di mana? Di tuh. Yuk, tuh teh Mang Jack tuh. Mana? Tuh di pos tuh. Tuh. Itu kutang saya malah kita dijual. Burik, kenapa kamu nggak jual Kak? Si Esti atuh. Aduh, Berarti apa? aing harus maling tadi dengan teliti dan cermat pakai payung sete. Maafin, aku kan mau maling isinya nggak berani. Ya wadahnya. Tuh, udah aki-aki teh bukannya mikir, tobat, malah maling kutang. Teh, siksa teh. Siksa. Balik ke sarwana, dadaekan nanti kita kudu kieu patut. Ini kita dah. Udahlah, awas jangan gitu deh. Iya. Ayo sugan jaling kutang menang madog bah. Mana mah nggak jual nah habet ke si Esti atuh. Aduh. Teu pante apa beda aya sisi jalan paling ditawarkeun. Ayo teh nu manehna cenah.